Ari balanja duit soeh, ari pamulangan hayang duit weteh. Halo, assalamualaikum. Perkara masalah duit biasana ai ka tukang warung mah pada warani gitunya duitnya pintel-pintel pas dibuka soeh. Giliran mulangan dibere nu lecek komplain. Atuh cenah embung butut duit nage beulikeun we ka pasar hor. Ari si teh dama. Ari kudu jujur mah nya urang ka pasar teh era mamawa duit goreng patut teh da sakapeung mah tukang dagang teh ngomong kieu, si teh geulis-geulis acisna lecek. Masih mending receh 2000 goceng iya geranges 50 atau 100 kumaha ngajawabna teh paribasa kan tukang dagang teh teteh punten hese lebet kana ATM na. Biasanya aya tukang dagang mah aya perputaran uang store tunai masuk ATM gitu tah. Apeung mah nu balanja sok aya nu terang-terangan teu dipintelkeun, cenah ieu beulikeun we nya ka pasar ari teu dibelikeun urang teh da butuh cenah da ieu ge duit. Ari sakitu-kituna duitna ari dipiara di lembur mah sok balik dibalik deui si duit teh. Kumaha baraya aya teh si jalma model kitu. Ari bocil mah puguh kuriwol song we nya ibi meser. Nah guys, jadi ini tuh acara kegiatan olahraga anak MTS dan MI ya. Sok rada kateteran ari geus gerebeg teh. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah.